khalaqa sayyidal bashar wa qaddarahu wiladata fi syahri syarifil ajhar. Ashhadu an la ilaha illallahul akbar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'ats la'ana wa innama bu'istu rahmah. Wa qala ba'dul hukama ma min masjidin au baitin au makanin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa dhaharatil barakatu fihi wa haffatil malaikatu fihi wa hadara ruhu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi. Pengatur waktos anu ku pribados dipihormat, para alim ulama, para kiai, wabil khusus para kiai jamaah rutin pangaosan mingonan anu sami-sami hadir anu ku pribados dipihormat. Bapak Dewan RI anu dina sajroning pasantren Al-Ittihad ngadeg kakara aya Dewan RI sumping ka dieu. Ieu ngadeg 82 pasantren. Ayeuna sabaraha? 2020 sabaraha tahun cisok. Heseng hitung nanya. Kirang langkung 50 tahun. Ieu teh Al-Ittihad teh kakara kadatangan Dewan RI teh. Ngan ayeuna janten dewan di pusat teh pada mah biasa di kabupaten, di provinsi, tuluy di pusat. Ayeuna urang ge iman asal nama ya Kang, menang waridul intibah, menang waridul iqbal, menang waridul wisol. Jadi mukorobin. Ya teh lamun hek di kawalian mah mukorobin. Pak Haji oleh soleh teh mukorobin mau di kanawalian. Aya deui dewan salian ti eta. Kaluhurna naik deui aya teh ya. Doa aya entos.
Matak alhamdulillah doakeun Pak Haji Oleh Soleh teh. Ieu teh sumping teh hitung-hitung ngalongo ka Abah cenah. Abah teh aya ya abdi budakna. Nah ka dieu teh ieu teh jaroh ka Abah keun teh dugi ka ditu ge. Pun biang mah aya keneh. Aya tak kitu ieu teh barokah ti kolot lain hebat abdi Kang kade. Hebat euy alitihadnya Pak Haji Soleh datang. Abah nu hebat malin abdi Kang. Kade lamun urang hebat, nu hebat mah guru lain urang. Lamun ngaku aing hebat teu inget ka guru eta murid kadzib disebut. Santri bohong eta kan. Seperti anak hebat, ulah ngaku urang hebat, kolot urang nu ngadidik urang nu hebat mah bener kan. Lain aing hebat. Eta tidak tahu diri nu kitu teh. Artina teu kenal Allah. Nah gitu. Doakeun sing panjang yuswana Pak Haji Oleh Soleh teh Kang. Sing mayeng ku Allah dipaparin rusdu taufik sareng hidayahna. Sumping kali teh ijtihad teh ulangan ayeuna hungkul. Pokokna mah di mana butuh kudu aya suka. Insyaallah. Amin Kang. Tadi geus ditarioskeun program pesantren. Cai can datang di gunung bener. Eta ge dipangmeserkeun ku Rama Haji Indra di Tasikmalaya. Nganuhunkeun tah. Can datang ka dieu, da can aya nu mere selangna Kang. Ek dibeli ku abdi duitna beak pake ngabangun. Da 8 tahun teu eureun-eureun ngabangun, akang ku si Mang Tuan teu. Kungsi ngan saeutik mantuanana meureun. Jadi beak duit abdi teh. Mata kapaksa namanya tadi laporan Pak Haji 20 rolen 2 kilo kabojot teh deh. Nah gitu kan merek henteu penting bebeja. Hari jalma hidang mah geus apaleun mah merek. Terus tong dituluykeun ngomongna. Takbir. Kan ngaheureyan Haji Soleh makanya. Nah gitu. Namina ge atuh Pak Oleh Soleh. Muga-muga ulah tebih tina nami. Amin. Urang ge sanajan lain Oleh Soleh, muga-muga sing saroleh. Amin. Palai jadi jalma soleh teu. Geus soleh marek beunghar, boro-boro pakir sanajan beunghar. Dibalikeun Kang ngobrol. Ari geus soleh mal aya nu salah soleh mah Kang. Podo soleh, getol ngaji. Pinter soleh jadi guru mursid. Pakir soleh sobarna kepakiran. Bener. Beunghar soleh daek barang bere kuas KDM. Bener. Tinggal mikir kana diri kan bae. Beda-beda ge. Eta mah clear. Hejo koneng nu penting salua kekasih Allah. Amin nah Kang. Da moal bisa diakur-akur. Gitu jami masih rahna akur ngan eusina beda-beda pas matlot gamar. Bener Kak. Kahoyong ge beda-beda bener Kak. Mata kula sok ngakur-ngakurkeun ka hayang kabeh jalma kudu akur jeung aing kahayangna moal bisa Kak. Moal bisa. Boro-boro dina kahayang anu urusan jeung dunia ibadah ge Allah ngawarna-warna. Sugan salat teh hungkul teu beda-beda ibadah teh. Kunaon dibeda-bedakeun nyaho? Cek Allah aing teh apal makhluk mah boga penyakit bosan. Mun teu dibeda-beda lah eureun, salat teh bosan aing eureun. Bener. Mun ngaji ge bosan aya nu eureun, Pan. Sok aya nu eureun. Eureun, aing eureun cenah da bosan. Nu tak dibeda-beda ibadah ge. Untuk baca Quran, sholawat, teu sholawat, sholat, sedekah, naon nu penting amal amalna jalma nu soleh, nu bener cek Allah. Tak gitu akang. Doakeun Pak Oleh Soleh teh. Ieu teh urang Tasik, yang Tasik teh kidul, pamijahan. Sugan we kebagian barokah Syekh Abdul Muhyi. Amin. Kita lowong di luhur, Nadir Rumah ada raya teh. Nadir. Aya Kang. Atau teu araya. Aya Nadir Cisok Kacung. Teu aya sugannya.
Nah di rumahan nu salapan nu dibentuk ku abdi aya eta teh nyumput eraeun kene da can dilantik. Keman dilantik. Tadi nama bade ayeuna dilantik teh nana tangan jeung abdi. Kamari rois rojung roisah pesantren. Kema nadiru mahad dilantik. Tadi mumpung aya Pak Haji, Haji Soleh ya Dewan Pusat. Nah, rek dilantik, sina disaksian tadi nama. Ngan teu kaburu nulisna ieu teh lah. Geus ya dari Allah mah geus dilantik. Ngan can teh di dunia bener lah Kang. Tak nyumput ieu teh lamun dilantik mah bakal kahareup. Salapan urang. Wali ge salapan lin. Oh wali songo, ari songo teh sabaraha? Ari angka panggedena sabaraha? Salapan. Lamun 10 gede teh teu da hiji jeung 0 eta balik deui. Matak salapan. Eta nu salapan teh wakil abdi di mana abdi eueuh musyawarah nu salapan sarua jeung abdi. Tah kitu kan kudu geus nyieun generasi. Sabab abdi geus kolot ieu teh. Geus kolot beda di geus kolot maka kudu aya geus nyieun generasi saha yang bakal nuluykeun. Itu sadar diri kuduna ulah asa ngora we geus kolot ge. Nepi ka embung nyieun generasi ulah ka. Saha nu rek nuluykeun pasantren ieu kira-kira nangke nu tanggung jawab ke pasantren. Tah kitu Kang. Alhamdulillah nuhun. Araya ieu teh ngan isineun da can dilantik nyumput. Ya na di rumah ma'had teh. Tah kitu aya abdi ge yakin araya. Bising teu disebutan ge abdi mah apal da geus katalar ku abdi nu nyieunna ge pan ditunjuk ku abdi teh mah. Teu dipilih teh mah Kang. Kumaha ceuk hate abdi we eta. Rek nu geus lila ngajina nu anyar keneh ditunjuk we geus. Nah kitu Kang tong sisirikan nu geus lila aing teu katunjuknya. Ulah. Da geus katingali kiceupna beda. Jadi jalma kudu paham akang kan hate batur. Jadi nunjuk teh kana hate lin kana lalaina Kang. Lain ningali kasepna lain. Kana hate urang osok terang kana hate batur. Henteu diajar atuh supaya apa? Palai terang kana hate batur. Kudu makrifat ka Allah. Mun nyaho ka Allah ku Allah diwurukan. Nyaho kana makhluk Allah. Ka Allah ge teu nyaho kumaha ka makhlukna atuh. Makhlukna eueuh Allah wujud kana wujud ge teu nyaho kumaha kana eueuh. Benar. Oh iya. Beda harga ya beda surat. Itu geus ieu riungan teh riungan kaitkeun we peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun diitung barokah jigana moal aya nu leuwih berkah daripada jeung perkara nu dita'allukeun ka Rasul. Sakul nu ta'alluq jeung Rasul barokah. Neangan harta. Harta pikeun bekal nuturkeun ajaran Rasul eta harta barokah. Neangan ilmu. Tapi neangan ilmu dita'allukeun kana perkara nu ta'alluq jeung Rasul. Neangan ilmu supaya bener nuturkeun ajaran Rasul. Barokah kan. Ieu ge urang kaitkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab peringatan Maulid Nabi teh sunnah Rasul. Ngan sanes sunnah kauliyah, sanes sunnah fi'liyah, tapi sunnah takririyah. Ari sunnah takririyah batur migawe Rasul terang tapi teu nyaram. Eta sunnah takririyah. Orang lain mengerjakan, Rasul tahu, Rasul tidak melarang. Malah memberikan hadiah selimbut kepada sahabat yang sedang memperingati Maulid Nabi. Itu namanya sunnah takririyah, tapi bukan sunnah fi'liyah, bukan sunnah kauliyah. Nah gitu kan. Jadi ta'allukeun jeung Rasul. Sumping Pak Haji Soleh ka dieu ayeuna dita'allukeun jeung kepentingan urang nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah. Amin. Nah, biasa mah tara aya Pak Haji Soleh teh kemis. Oh dari Jakarta pan jauh Kang. Nya kudu kemisan ka dieu.
cukup dina YouTube ngaos. Padahal mah getol batan abdi Haji Soleh maka abah ngaosna baheula. Itu matak sok ngaku guru ka abdi lain tibalik ke setiap abdi guru ka Haji Soleh. Sabab guruna abah. Abdi masakur jalma nu ngaguru ka abah itu ku abdi dianggap mulia sabab ilmu nanti abah. Ari abah teh bapak abdi kudu dihormat ku abdi sabab anu aya di bapak tarurun ka manehna. Lamun abdi ngahinakeun bapak nu sok ngaji ka abah, abdi teh ngahinakeun kolot sarua jeung. Naudzubillahi min. Eueuh bejana turunan mulia balas ngahinakeun luluhur. Aya bejana teh ya. Balas ngahinakeun indung jeung bapak jalma jadi mulia eueuh bejana ti zaman Nabi Adam oge nepi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kitu aga. Tak dihargaan ku abdi wa santri abah. Asal ge santri abah we abdi mah geus. Abah hakikatna ilmuna aya di dieu. Nah, itu kan. Akang ge kudu kitu. Sakur nu ta'aluk jeung bapak urang kudu ngahargaan. Ceuk akang bapak aing sok ngaji ka abah baheula. Naon bedana jeung abah ieu sebab ilmuna tarurun. Lamun urang ngahinakeun perkara anu ta'aluk jeung kolot urang, ta eta jalma tidak tahu diri. Nu matak lamun kolot boga kakasih, urang kudu jadi kakasihna. Rek ambek aing teh kadulur. Moal tulus ada bapak aing nyaheun kadulur teh bener. Moal tulus geura. Tapi ulun nginget kana kakeul mah insyaallah kajeun teh wawuh jeung sian fi ka kiamah. Nyebutna teh kitu pan. Tapi lamun diingat mun dicarikan ku aing bapak aing teh nalangsaeun eta moal tulus kan. Da ta'aluk jeung bapak urang. Bener. Baru-baru gede sanajan leutik. Geus kan hayang mulya, mulyakeun luluhur. Eueuh bejana jalma nu ngahinakeun luluhur jara di mulya teu aya bejana akang. Ah kitu. Jadi keberkahan ayeuna mah luar biasa. Kullu ma ala khilafil asli yahtaju ala sabab. Sakur perkara nu nyulayaan asal ngabutuhkeun kana sabab. Kunaon Pak Haji Soleh ayeuna dipanggil ku abdi ka dieu. Aya sabab. Naon sababna? Cai hayang ngocor. Bener. Ari caina keur sapan keur akang ari wudu di dieu bener. Sok saatlin sakapal. Masuk kan ka kupingin ku Haji Soleh. Kudu riweuh, jalma hidung malah kudu riweuh. Tong loba obrol lah pokoknya. Ku corona geus ngarti. Urang ge ari budak datang teh tempo lah beungeutna ka. Kira-kira bingung beugawat dibere, geura balik. Ieu mah geus 2 poe, belaga bego kunaon maneh teh cik bebeja. Daeraon rek bejakeun mah. Kunaon? Matak datang teh bingung. Sabab ku pamajikan sok dicarekan we, sabab teh bisa neangan duit, ngarti kalau teh. Bener kan? Geura dibere duit mah balik. Matak kudu apalkan hate batur. Ya Kang, lamun hayang apalkan hate batur, belajar kana diri. Cek bahasa guru ya baheula. Hirup mah mising hina ge jadi mulia. Syaratna Kang hiji tong eureun neangan ilmu. Kadua tong eureun ngalatih diri. Latih diri teh. Amal dilatih, gawe alus dilatih. Teu latihan mana teu bisa. Tiba heula sodako 1000 teu naik. Ari ngaji aing cukup 1000 sodako. Atuh cik naik da yeuna mah geus naik, urang umurna mahal. Ieu mah anger geus kitu teu naik-naik eta telah ngalatih diri. Itu mun naik ngabantu fakir miskin 5an atuh naik, geus rada kolot mah jadi 7, 8 atuh naik. Nah gitu, wiridan sok 10 balik atau 20 atau naik mangsan kira-kira itu. Lamun orang awak beki reyod, beki kolot, hate nu beki kuat. Itu, ieu mah awak reyod, hate reyod. Atuh mampus gimana kan. Ruksak pakokolot. Ulah kan. Da awak mah waliullah ge maot, beki kolot. Tanaga beki kurang, bener kan? Tak gitu. Ngan hate beki kuat. Artina kuat teh ilmu beki hebat.
Matak hirup mah akang ya. Ulah ningali latar belakang. Aing turunan saha. Lah teu perlu nempo turunan mah. Da teu makrifat mah teu guna ieu kan. Ya kan. Nu penting hirup mah tong eureun neangan ilmu, tong eureun ngalatih di diri. Pak Haji oleh soleh jadi Dewan RI teh ngalatih diri selalu milari sakolana luhur kajian urang pamijahan. Masantrena lila sok kakak. Hebat. Tadi ke pidato pan teh jiga dewannya. Jiga ajengan din. Oh, ada beda ti pemijahan turunana nanti ditu eta mah. Urang ge muga-muga keberkahan. Komo euna peringatan Maulid Nabi. Yakin Syekh Abdul Muhyi bisa jadi waliullah teh gara-gara nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Pastikan hirup hayang mulia, ken bae turunan fakir, ken bae turunan bodoh, teu paduli lah. Nu penting selalu milari ilmu, selalu ngalatih di jadi orang hebat. So kakak. Jadi maot teh keur hebat, kajen bareta bodoh. Tapi maot mah geus hebat. Nah gitu. Latih ya kan. Diri dilatih, dohir batin ngalatih diri. Ngalatih naon? Latihan amal soleh. Nah gitu kan, insya Allah beki hebat. Mau naik atuh ka provinsi Pak Haji Soleh, ari teu ngalatih diri jeung teu milari ilmu. Da ngalatih diri, milari ilmu, beki pinter, beki soleh. Keur mana-mina soleh deui. Jadi we di pusat jigana pangsolehna Pak Haji Soleh. Matak bareto keur waktu memeh jadi pan di dieu kan pangajak teh sumkuring bareto arek disolehkeun bade. Keun wae teh nyolok kabeh ge urang dieu ka Haji Soleh. Nu penting geus jadi we sing nu soleh mah berkah keur sararea eta. Eueuh bejana jalma nu teu soleh nyieun amal soleh mising nyieun ge moal barokah ka. Sok ajaran urang mere duit ka pamajikan tapi teu ridho merena. Nu dibere moal jadi soleh, nu mere moal jadi beunghar. Padahal khususiat sodako teh nu dibere beuki soleh, nu merena beuki soleh jeung beuki beunghar. Duh mun ti bareto ngaji kitu ae. Moal koret hirup timurnya. Matak tukang mere mah hirupna maju terus. Sekali deui nu dibere beuki matak aya nu dibere harku ajengan jadi kitol salat. Itu pastikan harta urang teh kudu nu berkah mun dituang ku putra ku bojo beuki tak kitu kan. Mere nu dibere beuki soleh, nu mere na beuki soleh bari beuki nu matak ya kan ngaran sodako saur Rasul sodakotul halal yukatsiru. Ya saya terjemah bebasna malah kan nyidikahkeun nu halal nu aya di urang ngabeungharkeun urang kitu enggeus kan. Urang mah nya boga 10 di dahar kabeh nyaho atuh beunghar-beunghar. Batur mah boga 10 di dahar 5 bikeun 5. Pak Haji baheula al-maghfurlah di dieu. Guru cenah ari tos ngaos pangwanianana da kolot mun ka abdi da ka budak. Asa ka budakna mah mun ajengan. Naon Pak Haji? Ngaji teh ka aing kabeh tadi macam. Asa kasorangan we cenah lain keur batur. Oh alus cing teh ngarti. Kieu cenah ye jangan. Mun boga dunya ceuk guru nu kahiji bareto kudu dibagi 3. Keur abdi, keur mere batur, keur agama. Waduh berat cenah we. Buka jang, yang minum ya terima. Panas. Tiis. Ah gitu Kang. Tapi kapohong minum aja. Begitu cisok akang mikir, harta orang geus dibikeun sabaraha kana agama. Aya saperti lu, oh can ketaekan ilmu eta teh. Saperti lu geus dibikeun harta orang keur kepentingan agama. Yen masjid, yen madrasah, ka fakir miskin. So Kang, ulah ngarasa hebat urang teh Kang. Kena-kena kope geus maleteng. Baju koko ngaciripit sarung, aduh. Salat unggal waktu bada dur langsung usaha sahebat. Ari harta dibagi sabaraha cisok.
Eta cek nu kahiji dibagi tilu, sapertilu kudu paling saeutik dibikeun keur kepentingan agama. Can aing can sapertilu. Nangih deui guru nu kadua cek Pak Haji. Mangga Pak Haji, deui di pasukan Pak Haji Soleh. Kula tinggal nih ka dieu ningalina ulah kitu. Pak Haji mah datos tadi. Sok ka dari ieu. Cek guru nu kadua bagi dua Haji cenah. Waduh aing beuki berat. Dibagi dua. Tah ayeuna rek nanyakeun ka ajengan ye, rarasa anter asa rek pangpaneurina ieu teh. Moal boga guru deui, guru terakhir ieu teh. Da ieu cenah geus kolot ye asa rek maot. Bagi sabaraha ajengan. Cek simkuring bagi hiji Pak Haji. Kumaha dibagi hiji teh keur urang kabeh, keur Allah kabeh. Waduh eta mah beuki berat. Ada bari guru pangpaneurina mah kudu pangluhurna cing. Pangberatna nya muhun. Atuh cenah aing ulah dahar beureun kitu mah. Mun boga harta ulah aya di dahar, ulah pake meuli motor, ulah pake meuli sawah. Lain kitu Pak Haji salah ngamanana. Pan ari la ilaha illallah teh maknana. Ya mun harta eueuh keur uing kabeh keur Allah. Eta la ilaha illallah. Lamun haik ayeuna keur uing jeung keur Allah dibagi-bagi atuh teh la ilaha illallah. Pan ari la kumpul jeung istisna, ieu kan? La napi kumpul jeung istisna dina hiji kalam cek ilmu bahasa Arab muqtada dohirna yufidul qasra maedahkeun ka mana qasar. Urang usaha hasil lain menang urang. Sabab naon? Datangna ti Allah, hartana nu Allah, ku kakuatan Allah datangna. Urang keur kadatangan keur eling ka Allah, ya harta ti Allah keur dikamanakeun? Di ka Allahkeun deui da eueuh keur uing. Atuh tong dahar lain tong dahar mun rek dipake ku urang pastikeun ieu make teh kapentingan ibadah ka Allah. Rek tuang naon sababna? Pan bisi teu kaduga salat asar ke geus kolot mah teu dahar ripuh norocod tuur. Engke teh lamun heg cepat dicager salat teh mun imam lila sok keheul. Aing mah ka dieu deui cenah imamna lawun ieu mah riweuh. Tuh jadi keheul. Matak ek dahar. Jadi tuang meuli motor, meuli mobil keur kapentingan ibadah ka Allah. Eta hakikatna keur eueuh keur uing. Lamun dipake ulin ku urang eta keur uing. Isukan lamun urang harta dipake ulin ku urang, cisok pas ditanya man robuka rek kumaha ngajawab? Keur aing ti Allah keur uing. Teu dibalikeun deui ka Allah. Jadi bohong la ilaha illallah teh kudu ditancepkeun dina jero hate. Urang bisa Allah nu ngabisakeun, datangna bisa ti Allah, jeung bisa teh nu Allah, datangna ku kakuatan Allah, keur waktu urang bisa keur eling ka Allah. Tina bisa rek ka mana? Rek balik ka Allah. Tah kitu eta mana la ilaha illallah. Tong jauh-jauh teu ngaji mah ka dinya we. Dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menang panen 3 ton balik ka imah tah menang aing ka pamajikan. Eta bener tah kan? Mun ngaku menang aing. Eta mah bahasa dohir teu naon, ngan hate tong ngaku, lamun di aku ku hate eta batal la ilaha illallah. Berarti aya ilahun di lian Allah. La ilaha illallah teh kan nganapikeun ilahun ti salian Allah. Cok yufidul qasra. Can cek makna hakikat mala ilaha makombako illallah makompana. Wah hese teuing di sini pikadinya mah kan. Eta we heula eueuh ilahun di salian Allah. Di urang eueuh ilahun, lamun suku lempang ku aing berarti ente ilahuna. Da anjeun ngagerakeun suku. Kiai boga santri hararebat di aku ta aing hebat sabab santri aing harebat. Eta kiai ngaku boga ilahun. Jadi jika Firaun kaberangan ngaku boga pangeran, ngaku kuring pangeran sabab bisa nyieun. Ya Kang dat nu teu boga ilahun mustahil boga sifat jeung boga afal. Di mana teu boga sifat jeung boga afal mustahil boga asar afal. Mata kabeh makhluk nu Allah dijieun ku Allah. Balikna ka Allah. Nah gitu kan. Eta patekadan hate kade.
lisan mah bisa ngobrol, sanu salat kuring teu naon. Ngan ulah milu jeung hatena, mun milu jeung hatena batal patikadan anu bener. Itu thariqah najiyah teh batal nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi keur Allah kabeh teh lain berarti kudu urang ulah make akang. Mun ek make urang pastikeun keur kepentingan ibadah ka Allah, dipasikeun ka bojo keur kepentingan ibadah ka Allah. Boro-boro kabatur keur diri ge keur kepentingan kahayang nafsu mah eueuh bagean sabab ti Allah nu Allah ka nah kitu akang hirup mah bener sakitu. Geura sok mun pakir beuki beunghar ku nancepkeun eta teh akang. Matak ngaji tauhid ngarana ulah lieur hirup teh. Ngaji ilmu agama dohirna hungkul teu nepi kana hakikat lunglang lingling jalma mah. Cok tenepi kana hakikat mah datang sapar sieun ku sapar. Naon sawabna aya bawakasan sok nurunkeun panyakit 360. Bener eta teh. Ngan ngamanaan saparna eta teh sakilas. Naon ari sapar teh sial teh. Ada sok sial. Entak usaha ge cari cing we sapar mah cenah ulah. Datar batian. Tak kitu ngamananana. Padahal cek makna hakikat malaon. Lamun digawe sanajan alus komo goreng hate teu nyaho Allah sial. Amal soleh teu diganjar ka. Sialin itu menang ganjaran teh sial. Matak soprun teh kosong dina bahasa Arab tingali. Kosong hate tina eling ka salat mah salat ngan hate teu eling ka eta salat kosong tina paedah sabab kosong hatena tina nyaho Allah. Kapaham teh ka? Kan wae bulan Sopar ge usaha we. Itu ngan muga-muga Sopar teh lain Sopar hakikatna keur urang mah sabab usaha jeung ibadah dina bulan Sopar hatena bari eling ka. Jadi we aya gunana amal teh dah hakikatna lain Sopar. Jadi Sopar teh kan kosong bimakna khola. Kosong tina perkara nu mun usaha kosong tina kaalusan menang duit mangan teu barokah ngaruksak diri. Harta barokah ngomean hirup, lamun harta teu barokah ngaruksak ayalin anu keur pakir waweg rumah tangga ari geus beunghar pipisahan aya eta ngaruksak hirup eta teh. Bari teh mah keur fakir sok daek ngaji ka madrasah jeung ajengan deukeut. Nah ari geus beunghar ulin poho salat poho ngaji. Aya nu kitu. Mun aya eta teh diruksak hirup ku harta nu teu baro. Matak ulah mikiran hayang harta, hayang sote harta nu barokah. Matak ngalangkungan pangaosan ieu akang ieu nu disuhunkeun teh naon beunghar. Geus sakitulah nu tere bongan sok kalayang beunghar. Aya nu hayang fakir di dieu. Belegug da hayang fakir. Nu penting mah muga-muga sing jadi nu fakir sing jadi beunghar. Anu lemah iman sing jadi kuat. Anu ngedul ibadah sing jadi daekan, nu bodoh sing jadi pinter, nu seuseut rezeki sing jadi jembar, nu rek cilaka sing jadi salamet. Naon deui ciso? Rumah tangga waweg sing beuki waweg, nu geus reyod sing waweg deui, bisi anu parunung ge sing baralik deui, nu can payu sing geura payu, nu maslahat dunya ahe. Sayang naon deui ciso? Ya berkah haji soleh ka dieu gitu. Sabeuna ya teh dikaitkeun keun we lah sing cilih mulud dikaitkeun kana mulud da moal doraka tuh. Mun salat jamaah takhir we geus. Sabab sim kuringna muludan wae di mana di ditu. Jadi di dieu mah teu kaurus. Tapi da muludan mah ngaji kemis ke muludan di dieu nya Kang. Kaitkeun kana muludan. Tak gitu. Pan ari diaji teh ajaran Rasul. Di mana diaji ajaran Rasul, rohani Rasul hadir kan. Ilmu Rasul mun hadir dina ieu riungan eta hadir rohani Rasulullah sallallahu alaihi. Tak cik tadi mun dina hiji tempat min masjidin au makanin au baitin kan. Imah lapangan, masjid, naon wae tempat mun di dinya dilaksanakeun peringatan Maulid Nabi wa hadara ruhun nabina Muhammadin sallallahu alaihi hadir rohani Kangjeng Rasul. Di mana rohani Kangjeng Rasul hadir, hitung-hitung orang tas penak sareng Kangjeng
Rasul hartina menang berkah seperti jalma nu papanggih jeung Kangjeng Rasul. Amin. Maka kan kader ditanya matas di mana tilal ijtihad muludan panggih aing jeung Rasul. Salah mah ngartieun batur ge. Jadi menang berkah penak jeung Kangjeng Rasul. Iman beki kuat, mahabbah beki kacida ka Rasul. Bener, ibadah beki ga. Ya salah dulpeuna mah kesimpulan sing matak sing jadi beunghar sararea. Si ibu mah mun beunghar duit nu dipikir. Ibu beunghar teh hiji beunghar ku iman nu soheh. Amin. Kadua beunghar ku amal soleh. Tilu beunghar ku ilmu nafi. Kaopat beunghar ku harta barokah. Kalima beunghar ku turunan nu saroleh. Nurek jadi kekasih Allah. 5. So kurang hijikeun doana jeung doa kararepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana aya kararepat Rasul selalu ngadoa. Dina kitab Bukhari Muslim dijelaskeun. Ya bahasana tuturkeun nya Kang. Da intina manu tadi geus disebutan. Ngan bahasa Arabna akang mau bisa ngarti da sok poho deui ari teu ngarti mah berarti komo teu ngaji. Geus tuturkeun abdi sing akang teu ngarti ge abdi mah nunung teu ngarti. Ya Kang, mending nu panjang mending nu pondok. Mun dibere wiridan panjang mal dibaca ada beda tara wiridan atau kicu. Ya akang otak diajar je urang teh. Ini yang diajar ningali diri, otak kudu tahu diri. Akang keur loba duit, ngaca cisok beungeut akang juga kumaha keur boga duit. Lamun keur teu boga akang nangtung ngareupeun, ngaca ngiceupeun juga kumaha. Tang. Mun ningali batur kitu keur teu boga duit, masalah. Jadi tong menta da geus keur teu boga duit siapa urang oge. Mata kan disebut wong werusa durung winara. Kang, lain akang nyahokan hati batur ngupingkeun naon ngobrolna lain kitu akang. Bisa ngarasa hati karena naon nu karasa ku hati ba. Tak kitu akang. Nu mata katinggal gitu buka duit rek menta kitu tulus aing. Da kieu beda. Kita bakal nyeri hati lamun naik menta tapi teu mere nya kolot lamun dipentak ku budak heh. Teu boga nyeri hati teu. Moal nyeri kolot aing sing ulah menta lah. Kadieu naon ek minta duit moal loba duit mah padahal mah karunya ka kolot. Eta anak apal hate kolot. Eta wong werusa durung winara teh ka. Narobos bumi teh eta sakti mandraguna teh. Lain narobos bumi tilem di Tasik muncul di Mekah lain gitu. Eta mah kadugalan gitu mah ka. Ya cek ali hakikat mah hakikatna narobos bumi teh naon akang. Sok ningali karena ma'anil ghaibiyah. Muka sapah akang. Ngan mau ngarti akang disebut oge da can ngaji ilmu hakikatna Pak. Mau hadroh, muka sapah, mau ayanah, mau syahadah. Sok na ilmu waliullah mah aya akang. Ma'anil ghaibiyah kang. Akang dagang usaha tapi bangkrut. Naon maknana tong ngakaceurik akang. Dan nu goreng teh can puguh hakikatna goreng. Aya nu alus hakikat goreng. Aya anu goreng hakikat halus. Ta anu bahaya mah dohirna goreng hakikat goreng eta anu bahaya mah. Anu matak jadi nipu mah dohirna halus hakikat go. Urang mah boro-boro halus goreng ge muga-muga hakikatna hartina dinu goreng Allah nya nu halus. Ari beunghar jeung pakir halus mana Kang? Halus beunghar. Sing jujur halus beung. Tapi ayah nu pakir jadi soleh. Nu beunghar soleh ayah, komo Pak Haji soleh. Ya, anu fakir soleh alus. Akang di dia hadir ayeuna gara-gara seurting artos atau lebih tepat 32 hartos. Sok jawab. Lalu nu boga duit mah eueuh di dia akang teh keur ulin jeung nu ngora ka Perancis. Oh, berarti aing ulah loba ting duit teh supaya sok mangaran lain soleh, ari kalakuan teh soleh. Ulah digentos nami hoyong pas Pak Haji soleh. Oh, keun bae nami maki jae di Ki Umar ge ngan laku lampah ulah tebi ti Pak Haji tak dipilih jadi dewan ge alus berdeta kan. Bener Kang.
Da urang teu kapilih jadi RT ge. Aing buru-buru jadi dewan jadi RT ge. Pamajikan ge teu milih. Kamu batur. Bener. Saking teu solehna urang. Boro-boro tatangga pamajikan ge teu nyolok urang. Riweuh. Keun bae nya. Nu tadi sopar hakikatna mulud amin Kang. Naon geus dina sopar asal abdi menang kitab ieu ti Mekah. Kitab hikmat aya di dinya. Poe anu, poe ieu, poe anu, moal dibejakeun bisa dicatat ku Akang. Kebalik jadi dukun jan riweuh. Aya di dinya kabeh oge Kang. Nah, meuli teh kitabna ngarah apal ilmu dukun abdi mah. Jadi kesalahanana loba mana? Itu jadi dukun abdina. Kesalahan loba mana ya? Ya didinya. Ya bulan sopar alus kene cicing daripada arusaha dataraha hasil. Gitu Pak. Iya kitab iya mun dibaca ku urang Bandung insyaallah ngardul bulan sopar. Urang nyak langsi ngardul. Jamaah al-Ittihad ngardul. Waduh, mal diaji ku aing kita mah bahaya. Kecuali manana kudu ditakwil. Tah gitu Kang. Di mana hakikatkeun ditakwil. Oh eta nawilna teh soreng teh. Hate nu teu eling usaha moal aya barokah. Tak kitu ulah bulan Sapar teh. Kan wae saparna mah datang oge, ngan sapar teh lain sapar. Tapi naon? Mulud, komo mun rek sapar teh jadi Ramadan, alus kacida. Da batur mah Jumat ge poe Salasa tuh Akang, Jumat kabeh. Matak ceuk hakikat mah poe Jumat teh yaumu waktu liko ilwusuli ila ainil jam'i. Lain poe tas Kemis. Gitu Akang. Hartina wusul ka Allah mun anjeun kawin hayang barokah Jumat. Pan kitu ceuk kitabna. Yo parebut sakampung hayang Jumat kabeh. Lieur naib gitu. Kan bae sing lain Jumat ge. Asal hate keur wusul keur tajalli ka Allah eta Jumat, mising Senin, mising poe Salasa, mising nanaon oge Jumat. Jadi poe Jumat teh poenan hate makrifat bil jam'i ka Allah Akang. Tak gitu waktu mah iraha we Jumat hakikatna. Da alus teh Jumat. Lamun dipake ibadah, dipake maling domba teh alus poe Jumat. Sanu maot poe ceuk Rasul, man mata yaumal Jum'ati dakhalal jannah. Sajalma anu maot Jumat asup ka surga. Kumaha mun tukang maling domba? Cisok lieur ajengan ngajawabna sok. Hakikatkeun eta mah nu maot bari hatena eling ka Allah. Pan ari bekal maot mah zikru hubbu unsu. Maot keur eling ka Allah, maot keur cinta ka Allah, maot keur resep ka Allah. Maot keur bungah ku yo meuli mobil wutuh. Aduh aing keur bungah uduh deh ngalamun kelak teh maot konyol. Kudu keur bungah ku Allah. Lain pedah bunga boga mobil, pedah Allah mere mobil ti Allah. Damun ti Firaun mau diarah ya teh. Lamun Firaun mere mobil diarah mah. Oh alinya mau barokah. Mending kene ti Rasul mobil butut. Naon sabna berkah nu ditinggalina, lain dohirul maujuda. Ngan ari Jumaahan mah da hukum fikih. Kade aing rek Salasa udah ceuk ajengan ge Jumat. Asal jamu salah ngartikeun. Waktu hukum fikih, waktu hukum hakikat. Matak ngaistinbat hukum kiai kudu paham. Mana hukum fikih, mana hukum tasawuf, mana hukum tauhid. Ulah diadukeun Akang. Engke Akang lamun nyampurkeun hukum, insyaallah Jumaahan teh Salasa Akang. Balik ti al-Ittihad da ceuk ajengan asal keur jamu Jumat teh. Salah ceuk hakikat eta mah. Keun bae urang maot di poe Salasa ge akar keur jamu ka Allah, keur makrifat ka Allah. Akang kawin teh Jumat kajen Salasa oge. Asal jamu ka Jumat hakikatna mah barok. Jadi kawin barokah teh kudu bari eling ka kitu Akang nu paling gampang nama. Lieur teh nya Kang nya ngaji teh kan. Akang sieun ku sapar rek nyumput ka mana cisok. Da sapar mah datang geus Muharram. Rek maot heula Akang ke hudang deui mulud. Anger we kepangi.
Tapi sadajan datang sopar keur urang manu eling eueuh sopar hakikat nama bulan berkah sarua jeung bulan mulun. Tak kitu Kak. Eta ngaji bab kabarokahan teh. So. Di zaman sahabat nyisutang hitung gitu Kak. Ahli tajrib. Nu ada rukun zaman baheula. Loba gitu. Mitos, hurapa. Tak cenah kade bisi kawin ka awewe anu wadalna salasa eta suku diamak panas sabab salasa mah poenan seuneu mun kawin sia kana salasa wadalna sok geura nyarekan wae sia. Waduh kayak gini we sih. Lamun budak urang geus milih ka awewe eta wadalna salasa rek dicaram ti sok. Bunuh diri ke anak budak urang. Mikir bae salasa ge lah nu penting mah mising wadal salasa ge asal hatena selalu lain salasa Jumat eling Jumat ya tukang heula tukang eling bae wadalna salasa rebo ge rek kumaha ari mere duit cenah ulah poe anu aya na kitab eta ka moal bejakeun ku abdi bisa diaji ku aku kitabna pokona aya we ti Mekah menang meuli bareto cek urang Mekah ge si Arab tong tarik teuing cenah gitu. Tong tadi ngobrolna cenah kitab hikmat ieu mah cenah. Lah eueuh rahasia ieu ilmu ti Allah maka begeci. Menya nu kada dirahasiakeun. Pan sok aya jeung nya nu dirahasiakeun. Ulah deng. Nu nyumputkeun ilmu mah dilaknat ku Allah kabeh. Asal ilmu keur kepentingan nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Mun mere poe anu beak duit cenah. Lamun mitoha butuh rebo dibere Jumat bawa kita liur ulah. Bener kan? Naon atuh maknana eta teh takwil manana mun teu digurukeun ka ahli hakikat lieur akan hirup teh seperti. Tong kudu riweuh. Ah kitu Kak. Matak ya Kak. Jalma mah hayang hirup mulya ujung-ujungna hayang husnul khotimah jalanna dua. Hiji tong eureun neangan ilmu, kadua tong eureun ngalatih diri. Yes. Sobar kudu latihan, bener kah? Amal soleh kudu latih. Jadi poho doa tadi sok kurang baca ayeuna. Sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa beunghar ieu teh bisa apa? Ulah disebut eta. Bisa teh apalah Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma birahmatika ya giyasal mustaghithina aghithni bi imanin sahihin wa ilmin nafi'in wa amalin solihin wa malin mahmudatin wa nasabi qurrati ainin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka khususiat peringatan Maulid Nabi nuka hiji dohir berkah Allah nurunkeun barokah kana eta riungan sakurno hadir bakal kabagian kumaha kaberkahanana diterangkeun ku Imam Fakhruddin Ar-Razi saur Imam Fakhruddin Ar-Razi lamun aya tuangeun dina peringatan Maulid Nabi tuluy nuang eta nu nuang tuangeunana dosana dihampura ku Allah taala. Amin. Wah cenah di Al-Ittihad mah pengajian malaikat ieu mah. Aya dahareun teu kabagean, lamun ya teh bisa teu kabagean tapi da aya tuh. Anu mere kamari ngirim. Saayana tuang sok mun teu kabagean ulah kukulutus tapi. Nu aya dipikeun kabeh. Da koreco teh mun aya ngan teu dipikeun. Ari teu mikeun nu eueuh, ari teu mikeun nu eueuh mah teu koret Kak. Da eueuh deui ngeus kitu. Mah koret. Aya ngan teu dipikeun koret eta mah. Nah gitu
Ya kan. Nunuang tuangan dihampura dosa. Mikir orang, komono mere berarti kan. Mata kakak isukan mah. Mawa roti naon dia yang di dahar ya kuno hadir ya. Hebat, ari nu masihan jeung anu nuang saya mana. Oh, tuh bisa apal mana kan. Jadi tahun hareup mah aing Nah, gitu. Sing pinter kan. Sing pinter. Dihampura dosana. Mun ngaleut caina asup 1000 nur kana hate. Keluar 1000 penyakit tina hate. Maka beki soleh. Keur main mah hadir Pak Haji Soleh. Alhamdulillah gitu kakak. Oh kakak. Teka bagian tuangan. Ya makanan dibagi dua ke manusia kan. Pan ari manusia disusun dari 2 unsur. Hiji jasmani, kedua rohani. Ari makanan jasmani eta ngaleut. Itu tadi ge abdi rek ngaleut da haus ngan panas teu tulus. Tak gitu kan. Ari makanan rohani naon? Zikrun eling kaal akang mising teu nuang tuangeun ge akang. Eling minimal datang ka dieu. Ieu nu hadir eling teu? Piraku teh eling. Pak Haji oleh sanajan dewan oge kiai eta teh sasaurana lamun teu terangeun dewan datangna tengah-tengah disangka kiai so. Bener kan? Mamang bener di lembur sama kiai. Kan ayeuna mah keur tugas di Jakarta bedana teh kitu hungkul. Da ari hakikat mah moal bisa ditinggalkeun. Jalma iman moal bisa ditinggalkeun, cicing di mana-mana ge iman we. Hareupeun nu sok salat, nu tara salat. Moal bisa dipikeun kan. Di Jakarta juga kiai ngobrol, pemijahan juga kiai, di Alitihad juga kiai. Dan memang kiai basicnya kan. Hakikatnya itu eta kaberkahan. Eling orang di mana eling rohani orang barang tuang ti tadi. Muga-muga jadi sabab dihampura dosa. Amin kan. Wih ti dieu be seep dosa orang dihampura ku Allah. Dari dosa teh halang rezeki, adzan bu hirmanur rezeki. Ari dosa teh halang rezeki. Akang nu matak di mana berbuat dosa buru-buru minta diham ka Allah atau ka jalma. Urang nyarekan pajikan teu sadar, buru-buru hari tak keneh barang sadar minta diham bisi jadi sabab hirup beuki goleng. Dosa sok jadi goreng, amal soleh beuki nu aralus si eta bareta mah euy teu kitu akhlakna ain mah jadi hebat sabab loba amal soleh. Itu akak. Pokona mah eling ka Allah ngomean hirup poho ka Allah ngaruksak yakin gede teh matak cek Imam Al-Haddad Al-Hadrami dina kitab hikamna kan wahdar jiddan anil ghaflati minallahi fa innaha jalibatun li anwa'i sururi wal baliyat anjeun kudu sieung temanan ku hate poho ka Allah sabab poho hate ka Allah sok narik-narik nu goreng. Oh sok ngadatangkeun balia. Cocoba teh datang ditarik ku hate anu nu poho ka Allah. Datang masalah, datang deui can anggeus terus bertubi-tubi datang cocoba. Eta ditarik ku hate urang poho ka Allah. Pastikeun hirup kudu selalu eling. Itu di mana-mana eling. Datang nu goreng. Ya mah mitoha nu goreng, pamajikan mere nu goreng. Terus pugu pamajikan jika bemo mitoha saya ditanya nih. Coba dagang bubur ketubuh motor, dagang es hujan wae. Waduh aing sangsara hirup teh teh. Naon sababna? Hate loba poho kaal ngomeanana kudu diganti hate poho ku tereh rumusna linengan tali Roma. Apel jin ke Cianjur, wah lieur kalah. Paham kan? Mata semakin dalam mengenal Allah, ilmu semakin ringkas. Ngaji ge ringkas akang eta teu kudu ka mana-mana. Kurang otak pinter nu pinter ge iblis kalah dilaknat. Ari hate teu iman maka Allah, bener kan?
teguna akan nalika gagal makrifat hirup gagal sakabehna. Turunan mulia teguna kanan ge asup ka neraka. Ibadah moal makbul akan pinter kabalinger dan pinter mah kudu bari ben suruh bapak KDM gua pinter bener cager anu pinter kabalinger anu calagur balangor modalna karinuluykeun ilmu anu man nu bisa cager bager pinter bener teh nu boga ilmu man teu boga ilmu manfaat mah bisa eta teh kan nyebut hungkul bisa teh nah kitu kan eling kira aku teh eling abdi ngaos di Ciamis anu nyarekan eling teh goblok ajengan ka aing nyebut nanya eling tak hadir ge eling aing teh ajengan ditu oh cing kada sok aya nu ngaji sare sok aya anu sare bari ngaji pan teu eling sare matak nanya areling teh hudang hudang kapan ari teh eling teh sare disebutna an-nasun niyamun fa idza batu intabahu jelema sarare nu mangul gomong keur sare sabab teh eling ka nu macul sare ngalinur macul ngalinur geus teh eling ka Allah jadi bahasa eling di ahli hakikat maka mun teu eling sare lamun eling hudang tak kitu akang bahasana teh mata kudu selalu sare kiai nyarita tapi keur poho ka Allah eta teh kiai teh teu eling kapan eta keur ngomongkeun Allah ngalinur matak pastikeun kiai rek ngaji kudu eling heula urangna mun urangna nu ngaji teu eling komo nu ngadengekeun naon sababna guru kencing berdiri murid guruna teu eling muridna paringsan kita balik teh harubudun ya boro-boro daek ibadah lalajo we hungkul aing teh lajo kiai jadi dangdanan teh henteu sabab ngajina bari teu nunutan atau sare teu eling tak kitu akang pastikeun jadi ari pengajian mah kumaha kiai sebenarnya mah mun kiai na eling balik marawa ilmu barokah ngan mun teu eling nu ngalinur di lalajoan moal beuki alus jalma anu tas ngaji bari teu eling mah guruna matak dipastikan nu salah mah di mana teu meunang berkah lain aranjeun nu hadir tapi kuring anu ngajina matak lamun jang sarolat hayu ka masjid kalah lumpat santri sok aya kitu banna ulah keul ka santri ieu mah dicarekan kehe sia budak saha di paraban kadal ku bapak sia kalau dicarekan ulah akang nu tahu diri mah jang sarolat kalah kabur saware istighfar buru-buru ajengan saking teu barokahna ilmu aing ditepikeun ka budak teu ngadenge komo kan loba dosa eta teh saking kurang berkah mentak astagfirullahaladzim lain keheul ka budak nu tita salat teu daek tapi nyalahkeun diri anu ilmuna kurang baro dalamun berkah mah asup kana hate lamun asup kana hate menuturkeun budak oge matak mama mah di Cibantar terloba obrol narok trong geus salat gitu tarang ngajakan hei mana incu aing salat heula ka dieu tar itu abdi ge adan lila teuing tas ngaji qiraat sab'at ka ngaji sahid itu ya abdi insyaallah di ka ngaji sahid di Cepripan ke sasihan pangaosan hikam di jeung Al Jami'ul Muktika di daerah Majaleng di daerah Cicalengka geus aya rencanana di kampusna da perguruan kapungkur abdi nya qiraat sab'ah itu singan sugan hei Allah wong abdi adan walah dilagukeun make ras di alanawa jarka sika roma wah diilik teh mamang geus 2 rakaat ditinggalkeun salat aing ditinggalkeun ku mama adan dilateuy jadi nu payu mah adan jeung mama anu gampang Allahu akbar gitu. Jadi ulah panjang-panjang naon sababna geus kolot mama mah atuh mun ngadaguan adan lila aing pegunang tungge ngeleter geus 120 tahun. Tadi geti dituka direk di itu kieu bisa labu cing teh. Da kurang sare, Pak. Tapi era aing tadi dituka. Nah gitu. Jadi Kang ari beuki kolot bisa hate beuki kuat ngan awak mah angger beuki reyot bener kan. Nah gitu, entak ulah sok jago.
Waliullah ge maot sarua, gering-gering sarua. Ulah kieu mah aya ajengan gering, jelema ajengan ge sarua. Lieur teu nginum mah ajengan ge bisi. Gitu Kang. Geus. Eta keberkahanana. Ya. Wa hafatil malaikatu fihi. Ya, di mana dilaksanakan peringatan Maulid Nabi, turun malaikat diutus ku Allah. Tarurun saja, ngalingkung di ieu tempat. Sakur nu pernah milu mantuan nyieun ieu pasantren, dosana dihampura di istighfaran ku malaikat. Amin. Naon gawe malaikat turun ngalingkung di eta tempat ke peringatan Maulid Nabi. Hiji manehna dipiwarang sujud ku Allah. Kaduana menta hampura keur nu boga tempat jeung nu hadir di eta tempat. Amin. Nah gitu. Milu nyieun aing baret lumayan. 50.000 oge. 100.000 komo 100 juta mah. Kabagean sanajan teu hadir. Ngan ulah ieu mah hadir henteu, nyieun henteu. Itu pastikeun milu sakumaha urang. Tak kitu akang. Nu katilu hadir rohani Rasulullah sallallahu alaihi ari rohani teh ilmu mun kiai nerangkeun ilmu Rasulullah hadir rohani Rasulullah di dinya matak anu baralik ngupingkeun ilmu Rasulullah teh saroleh baralikna akang asal hubud dunya ngurangan hubud dunya nu teu pati soleh jadi beuki soleh nu iman lemah beuki kuat nu ngedul ibadah beuki daekan eta berkah tina peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi muga-muga jadi sabab datangna nur. Periksa kedeung tadi nama karunya Kang Haji Soleh ya. Kuat 5 menit deui. Kagok kieu teh aya can ditepikeun. Isi kuasa Abah. Abah bawartos ka santrina anu geus kolot. Ieu teh sarek maot cenah. Da geus boga rasaan rek maot jelema teh kebeki. Ngan teu apal maot teh ting iraha. Tapi loba hutang keneh cenah ka santri ieu. Waduh, cuk abdi aing bagian mayaran berarti. Loba hutang. Hutang sabaraha cing teh ka saha wae? Lain kitu si horeng teh boga hutang. Teh loba ilmu nu can ditepikeun ka santri. Oh da disakaliguskeun mambeureunan kabuhulan. Nya budak dikual-kual ku urang kabuhulan. Anggarna diatur sakieu heula. Geus diteleg nu eta asupan. Saeutik-saeutik. Jadi loba ilmu nu can didugikeun kaburu maot. Abdi ge mikir, waduh aing bagian mayarna cinta. Matak dituluykeun kitab Abah dipilihan kabeh bawa ka dieu dibaca aing nu kudu nuluykeun mayar hutang Abah teh. Matak teh inget kacape aya jam 12 di Garut isuk di mana di Pak Haji Lili jam 3 ek sarena iraha Haji sok. Jam 12 jam 3 di istighosah, tuluy ngaji, poho sareba. Teu ingat. Nah gitu saayana mobil saret. Ripu keun bae aing bayaran hutang kolot ripu ge lah. Di situ da aku anak isukan ku Abah. Laisa min ahlik, lain anak aing sam. Teu nuluykeun perjuangan aing. Mal di aku isukan ku kolot. Ulah atoh kolot aing mah qiyamul lailna 50 rakaat ari sia bisa naon. Cisok. Itu tarurun nu aralus ti kolot. Kudu turun nu aralus nanti kolot ka urang. Tak kitu kan. Geus. Kieu Kang ya. Disimpulkeun riungan ieu anu urang tilu tebih ti mana-mana ti Garut, ti Ciamis, ti Majalengka ieu teh. Abdi ge yakin apal. Anu moal disebutan hiji-hiji. Ya, naon anu jadi abdi ngadoa ka Allah sing jadi sabab datangna nur Allah kana maranahna nu sarumping. Amin kah? Saha wae tong dipilihan. Tidak melihat latar belakang. Paduli ting turunan saha. Paduli ting gede dosana rek saeutik pokona mah. Nu matak muga-muga ku Allah dijadikeun sabab nur. Allah datang kana manahna. Amin. Hiji nur kabagi tilu termen. Hiji datang nu ka hiji. Nur Allah disebutna waridul intibah. Hiji. Tuh, itu karya mah tulis kumaha engke bae karti rek henteu lah. Kadua waridul iqbal.
Katilu waridul wisol. Nur Allah eta kabeh ge Kang ngan tingkat-tingkat. Nu Pak Haji ge dewan di kabupaten, ka provinsi ayeuna di pusat. Ta eta waridul intibah, waridul ikbar, katilu waridul wisol. Jadi Pak Haji teh sebenarnya waridul wisol. Mun waliullah mah wali kutub, muqarrabin kan. Mesti bisa naik deui pan iman mah sangat muqarrabin umat Rasulullah mah. Pangluhur-luhurna muqarrabin. Sehingga dibatasi 70.000 kali 70.000 umat Kangjeng Rasul. Mimiti nepi ka akhir teh. Mun eta aya anu nuturkeun muqarrabin santrina eta mah. Jadi mun urang teh jadi muqarrabin muga-muga di aku santrina. Amin. Nu bakal menang syafaat ti para muqarrabin. Ari muqarrabin teh calon kutub Siddiqiyatul Kubra. Waliyullah teh akang kabagi 7. Wali akhyar, wali aprod, wali abdal, wali autad, wali nukoba, wali nujaba, wali kutub. 7 tingkat waliullah teh. Kahiji waridul intibah. Kang nu aya di jero waridul intibah naon 5. Cuma pastikan akang mun can manggih nu 5 can menang warid hiji-hiji acan ti Allah. Jadi poek mongkreng buta rajin hati teh can aya nur Allahan. Salat can aya nur Allahan. Tapi geus alus salat mah mesti eueuh nur Allahan oge. Da migawena ge geus di wilayah Allah. Ya Kang, 5 eusina waridul intibah. Hiji. Engke ku akang ditmutalaah, wih ka bumi. Hiji hayang bener. Geus aya dina manah urang hayang bener akang. Salat hayang bener, salat teh cik Allah. Ngancan ka ilmuan, anger we uncelang-anclong ulin rakaat kahiji ngitung paculeun. Rakaat kadua mikiran rek beli motor kurang duit. Rakaat katilu. Jadi uang rakaat wah elingan hayo mikiran dunia eta. Osok Kakang. Oh eta salat cileuncang, culang cileung bari. Oh culang cileung hate karena motor ka sawah kan itu. He gancang di ongko. Ori macam mah bisa bener dengan keur salatna jadi teu bener da gancang teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Da yang tere angeus. Yo Kakak. Mun can hayang bener, Kakak, can aya waridul intibah. Hiji hayang bener, kadua neangan bener. Aya nu hayang ngan teu neangan. Eta mah kadzib disebut. Tak aya murid sodik, aya murid kadzib. Murid nu bener mah hayang bari neangan. Saur Kangjeng Rasul, wa may yataharral ghaira yu'tihi. Sajal manu hayang alus bari neangan alus. Ku Allah dibere alus. Jadi jalma alus. Oh Kakak. Kudu hayang heula. Tak lamun pamajikan ngobrol, hayang bener neng teu. Teu hayang teu ngomong teu gunan jalma teh hayang bener di pepatahan oge. Bener kan? Nggak serepeh. Cara aja ngahudangkeun sasarean itu mese. Tapi lamun hayang bener kan, tah dituduhkeun ku urang lah hayang kan. Hiji hayang ben, kadua neangan ben, eta teh ya taharro dina hadis Rasul. Nu hayang bari usaha Allah mere. Karena alus masalah hayang, usaha masih gitu kan, berusaha. Kamu kahayang, yang celengan ongkoh dibere enggak? Ah kakar 500.000, kajen lah. 500.000 ge geus kudu indit mah ceuk Allah mere. Boga minantu beunghar di ongkosan pan mitohakeun minantu bener. Atawa menang warisan maot bapak. Menang warisan jeung celengan 500.000 indit ka Mekah. Da ku Allah dibere. Ngan ulah dibunuh bapak. Balas sayang ka Mekah. Balas sayang ka Mekah aing ngabunuh bapak wae ngan menang warisan. Kalah teu menang warisan nu ngabunuh bapak mah. Ade. Tilu. Ya. Yu'tihi teh mana logatna? Allah mangihkeun abdi nu hayang bener jeung neangan bener dipanggihkeun jeung guru mursyid. Kitu akang. Sa guru mursyid sapa salapan sifatna? Sholihin, nasihin, arifin bisyariah, salikin litoriko, daikin lil hakikat, kamilil akli, hasani siasati, wasi isodri, arifin bitobakotin nas. Salapan. Lamun eueuh nu salapan sabaraha we nu aya.
Geus nengan mursid teh hese nengan salapan maka pinter batan urang bener batan urang guruan kurang eta mursid urang gitu. Oh nu salapan mah aing moal ngaji wah belat seumur-umur nu aya teh di hajian. Nu aya we ajengan nu aya pinter batan urang bener batan urang guruan. Ke lamun geus beak elmuna eta murid guru nu urang eta Allah ngadatangkeun deui guru. Eta yu'tihi. Allah mangikeun jeung guru mur. Kasabaraha? Katilu. Kaopat 5 eusina waridul intibah. Kaopat naon? Ngaji ka guru mur. Ah gitu kan tina YouTube tina naon ngaji. Panggih jeung guru ngaji ka guru. Kalimana ngamalkeun ilmu nu tigu jadi makomul abidin. Jadi akan ibadah dina makom abidin. Jadi rek jadi abidin teh kudu meunang heula walidul intibah ngaliwatan 5 tahap nu tadi. Datang deui waridul iqbal. Naon waridul iqbal ya akang? Aya 3 eusina. Hiji ittiror, 2 kuat himmah husul, katilu taroki jeung suluk. Gancangkeun lagi selohor liwat akang. Anu katilu waridul wisol. Waridul wisol aya sabaraha? Eusina aya 2, hiji tadani, kadua tadali. Naon tadani? Mi'rajul muqarrabin. Naon tadali? Nuzulul muqarrabin, ar-ruju'u minal haqqi ilal khalqi. Da diterangkeun ge moal ka harti da lain makom urang. Eta mah sakitu we heula rek ka harti rek henteu. Mun penting meunang sakitu we Kang. Hapunten nu kasuhun kakirangan kalangkunganana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.